Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng. Dongeng nuju dihanca Kumang Jaya carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung. Ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-12 para mitra. Kasugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official punten tiasa katampi kalian kabingahan. Punten. Aduh, mangga atuh da aya bae. Aduh, ai nyarios teh gangguan aya we para mitra. Gangguan penyiar kitu da teh sadesa teh. Aduh. Tah, ngadongengkeun tapi ngobrolkeun perkawis waktos cek urang Sunda. Janten upami sareupna jam genep, tak upami jam 7 wengi namina harieum beungeut cenah para mitra, namina harieum beungeut. Dan kirang langkung di jam genep duwi ka jam 7 teh para mitra, robih para wargi sadaya nyata titinggalian teh para mitra robih. Dan namina harieum beungeut para mitra, janten margi tina siang ka wengi kitu. Mangga atuh. Dongeng nu judulna Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ka-12 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-12. Mangga urang teraskeun sami-sami bandungan kumaha lalakonna para mitra sadaya Nyi Sarmi atana Bibi Sarmi. Indungna Rojali dina ngoning anjeunna berjuang mempertahankeun hirupna para mitra. Berjuang hartosna mah neangan pangupa jiwa pikeun kalangsungan hirup manehna jeung nu jadi anakna katut mitohana. An kumargi anjeunna peungas rancatanana alatan nu jadi salakina unggah balewatangan. Mangga para wargi urang sami-sami bandungan wae etang-etang hiburan pangbeberahmana wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, cag urang tuna heula kaayaan Bisarmi jeung anakna. Nu aya di lemur Cileutik ayeuna urang kocapkeun deui di Bandung nyatana di imah Suganda. Nu geus ditinggalkeun ku Bisarmi. Poe Minggu karasati iseun tapi mata kaweur jeung jengkel. Lantaran buwarti beda pisan jeung biasana kasalaki teh buat baeud kawas nu boga kakeheul nu kacida. Sugana ge teu ngeunaheun nempo pamajikanna kitu. Antukna jadi silih baeudan. Rumah tangga burak-barik. Ku kitu teh mah antukna jadi silih baeudan teh para mitra harita teh pasosore. Barudak kumpul di tepas hareup ngariung tiluan diasuh ku Sugana. Buwati jiga nungah sagala ngantep embung campur jeung anakna malah pagawean oge diantep sina balatak teu pugu. Apa? Ari Bisarmi angkat ka mana, Pak? Geuningan teu aya, ceuk Nyi Eni bangun panasaran. Manehna heran lantaran teu nempo Bisarmi. Ari sabab basa Sarmi init manehna sare keneh pedah poe Minggu. Kalemur heula bibi mah. Nempo kulawargana cenah, keun bae lah da moal lila. Pageto ge datang deui ka dieu. Jawab Sugana bangun anu kurang berag. Ka anakna ge kurang merhatikeun. Ari ibu kunaon apa? Anakna nu panengah nanya bari melong. Teu kunaon ibu manuju saung panginten. Keur kitu torojol ibu wati nyampeurkeun tapi teu milu ngariung. Kur ngabedega deukeut lawang ka tengah imah panon mureleng ka anakna anu tilu. Ret kasih cikal pok nyarita. Eni, maneh teh geus gede kudu aya kahayang, kudu mikir. Jiga masak ka dapur ka ditu ulah ngandalkeun wae indung beurin oge. Pokna jiga nu ambek kapegung. Keheula ka salakina tapi ngabarerang ka anak. Puguh Eni ngarenya gret ka bapana. Neuteub lila kawas anu hayang dipangjawabkeun. Bener nih, wayahna kagiliran masak di dapur nyelangan Bisarmi heula. Nu keur balik jung ka dapur. Eni katara bangun usungkan teu pati segut dititah kitu teh. Sabab nu nitahna bari jeung ambek tapi teu wani baha kana parentah kolot-kolotna. Mana komo dan nilih ka bapana nu kacidanya aheunana ka manehanana. Eni ngaleos ka dapur rek masak. Geus kitu buwati diuk dina kursi urut anakna. Lia jeung Yati pating ngaleos nuturkeun lanceukna ka dapur. Jiga nu sieun kabarerangan ku indungna.
Nu memang galak jeung barangasan mun ngambek sok murang maring sedengkeun Sugana tetep cicing didinya api-api teu nempo ka pamajikanana. Apana? Kunaon ngahulang wae? Mikiranna si Sarmi? Ya, ai kunaon ari ibuna teu pupugu ieu teh. Sok tara pugu ari ngajak nyarita teh bapa mah cicing wae teh lain mikiran naon-naon. Eueuh picaritaeun aku kudu ngocoblak wae kitu jiga nu gelo. Mana sih tukang dongeng tuluy ngomong. Mun kitu bapak teh ditanggap na dongeng tuluy-tuluyan. Ya mah eueuh omongeun mana naon diomongkeun atuh barina oge. Sugana muncereng. Sabab omongan pamajikan ngan ukur ngahudangkeun hawa nafsu. Buwarti teh aya jalan keur ngabudalkeun amarahna, nu tita tadi geus ngagugulung dina pikiranana hayang dibudalkeun ka salakina. Tuh da ayeuna mah beda pisan. Meni jauh pisan malah melu jauhna oge antara tanah jeung langit. Ngomong jeung pamajikan teh jiga jeung musuh we, teu cara kabisarmi meni sopan jeung geugeut. Dasar lalaki teu uyahan. Eueuh kaseubehan, eueuh kabentetan, komo mun tukang nya sakitu hareupeun irungnya meni wani pisan. Alah, lalaki model naon kitu patut bari oge. Astagfirullahaladzim. Naon ieu tari ibuna, sok ka mana wae nyarita teh. Lieur kumaha ibuna teh? Kos nu ngimpi we lalampahan teh. Sugana tamah nafsu. Nempo pamajikan teh ijin pisan sabab goreng bibir. Kuring mah teu lieur teu ngimpi. Sadar eling. Sabalikna apana na teu lieur ieu teh? Buati kalah kamalik nanya. Namahan ka keheul ka salakina. Ieu ibuna, ieu. Ulah nama-nama pika keheuleun cik atuh nyarita teh nu sanyana. Naon nu dimaksud ku ibuna teh sok naon atuh? Naon sababna mamawa ka Bisarmi? Na panasaran keneh kana urusan kamari? Pedah mere gaji teu bada miheula? Teu cukup ku kitu kasalahan apa teh aya keneh loba malah mah. Naon sok atuh bejakeun sakalian ngarah tereh rengse. Ulah silih baeudannya jiga nu ngewa. Si goreng balukarna ka barudak. Di imah tapi ucing balem pan ngewa ka tempona. Sugana leuleuy bari nyarita. Panon melong ka Buwati. Apa nama jiga nu nyaate ka babu watan ka pamajikannya. Segala rupa jiga dipupujuhkeun malah masa kabeh usul ditarima kitu we. Buktina si Sarmi meunang balik nepi ka poe Salasa. Na teu dipikir kumaha riweuhna kaayaan di imah urang. Saha nu rek ngajalankeun kewajiban di imah lamun si Sarmi lihat teuing balikna. Oh, eta nu dipikiran ku ibuna teh. Waduh ulah matak jadi pasea ringan sakitu we mah atuh. Sabab bisa dibadamikeun kalayan aman. Apaan geus jadi putusan ayeuna mah moal bisa dibalikan deui. Keun bae kagok ngan engke kahareupna tangtu urang mikiran deui. Urang pikiran sing lantip ngarah si Sarmi teu lila teuing balikna. Tah sakitu Sugana usaha satekah polah sangkan teu ngalajur nafsu ngumar amarah. Ngajaga sangkan rumah tangga teu harengheng. Nya teu naon tapi kuring amanat ieu apana ieu nya. Awas lamun si Sarmi ulah diogok pokona mah sabab manehna teh babu lain awewe nu pantes diugung-ugung. Apana kudu bisa ngabedakeun mana pamajikan mana babu atuh. Oh itu. Gusti ampun. Timuruan ibu teh kumaha ieu teh? Suganda ngarti ayeuna mah yen pamajikanana ngarasa timuru. Sirik dumeh salakina nyaah ka Bisarmi sifat Buwati memang kitu babari robah pamadegan. Lain timuruan tapi ka babu mah kudu aya watesna atuh ulah disaruakeun jeung ka pamajikan. Nah saha nu nyaruakeun jeung pamajikan? Da ti rumasa bapa mah. Geus di mana ya bangsat ngaku? Buwarti ngajengkat indit. Puguh Sugana colohok bengong bari ngurutan dada. Olohok ngemang kadu para mitra, molohok mata simeuteun ngarasa seungah nyang hareupan pamajikanana. Nu anger bae adat tiga bareto. Ceuk paribasana cenah. Eta mah adat kakurungku iga. Sugana teu nyarita deui sabab aya asa teu aya hartina. Tapi ka poe Salasa kaayaan rumah tangga Sugana teu daek tentrem. Lantaran Buwarti kalah kabeuki parna Buwati teh boga rasa yen dirina disapirakeun. Da Sugana para mitra dianggapnya keneh ka Bisarmi batan kamanehanana. Hal ieu kacida matak jadi gangguan pikeun Sugana. Lantaran nu tadina disangka rek genah tumanina teh buktina bet jadi harengheng. Poe Salasa geus kaliwat harita Buwati keur diuk ditepas.
Bari mencrong ka jalan megat Bisarmi tapi tetela nepi ka wanci sareupna teu aya wae. Puguh keheulna beuki namahan murang maring ngamek ka sarerea, barudak taya nu wani ngadeuketan. Dasar jelema teu kaop dipika nyaahnya, teu kaop dipika asih. Sok terus nyaluntang ungah adat pika sabaleun teh tah. Pindah cai pindah pileumpangan. Janggi poe salah sarek datang buktina teu jebul-jebul. Mun nyahok ieu mah mau ditarima si Sarmi teh. Beubeulieun jiga nu ogoan. Teh tak apana nu kitu teh mah. Kababu teh nyaah teuing heug we tu nyaluntang. Buwati gegelendeng tuluy asup ka tengah imah. Barang blus kasampak sugana keur ngabaheuhai dina kursi. Bari melenyun udud banguni mah ti tadi ge ngabandungan. Kabuwati teh nu kukulutus taya reureuhna. Ibuna ulah jiga budak leutik atuh. Lalampa teh cik atuh di dieu urang benerkeun masalah si Sarmi teh. Nah bet dijieun pikiran teuing barina oge. Sugana cengkat lalaunan. Tuluy micieun sekaroko kana asbak. Atuh meuni kekerot Buwati teh katayep ngadeuketan ka salakina gek diu. Kumaha mereskeunana? Buwati baeud mani pageu. Babari. Asal ibuna sanggup nanggung akibatna pikeun ngarengsekeun si Sarmi babari. Carana si Sarmi langsung eureunkeun sabab taya gunana digawekeun oge. Haringan ukur matak namahan susah mah. Ngan pagawean di imah kudu ditangkes deui ku ibuna ciga nu geus-geus. Buwati ngahulang bingung ari dikitukeun mah. Lantaran bareta oge geus karasa kacidariweuhna ngurus rumah tangga teh. Lantaran loba kagiatan di luar nu teu bisa ditinggalkeun. Nah kalah ka ngahulang sanggup atawa henteu? Teu kudu ngomong wae ari teu panuju mah sabab boro-boro pagawe atuh boro-boro babu. Najan pamajikan ge geus teu suka mah serahkeun we naha. Sugana beuki tegas. Neungeuna Buwati ngarenyag terus neuteub ka salakina. Apana? Naon nu dimaksud ku apa teh? Nya masalah si Sarmi. Manehna pan pagawe urang. Atau bisa disebut babu atau pembantu rumah tangga. Mun sakira geus teu suka atawa geus teu kapake naon hese namun dieureunkeun. Ngarah teu matak jadi omong we, teu matak jadi papaseaan. Sabab boro-boro sipating pagawe najan pamajikan ge geus teu suka mah serahkeun we. Komo ieu mah pagawe babari nyerahkeunana tak kitu, teu kudu loba omong barina oge. Apana berat atuh ari kitu mah sabagi teh teu sanggup pikeun nanggung pagawean di dapur jeung ngurus budak teh. Atuh moal kapigawe tugas-tugas di organisasi, makanya ibu teh pangurusna. Buwati tetep agul ku kaluguhan di organisasi, teu inget kana tugas pokona. Sugana ngadenge katerangan ti pamajikanana. Yen pamajikanana mentingkeun organisasi atuh tuluy manehana ge nyarita. Taya gunana ngagugulung tugas organisasi oge ari ninggalkeun kewajiban di rumah tangga mah. Pek we pilih ku ibuna rek mentingkeun organisasi atawa rek mentingkeun anak. Sugana mencrong. Ayeuna mah geus teu asa-asa deui nyaritana lantaran geus jengkel ku lalampahan pamajikanana nu salilana ngan timuruan bae. Ulah kitu tuh apana da ibu ge sadar keneh inget kana kewajiban. Inget kana kewajiban pokok mah moal tapi kaninggalkeun anu jadi anak mah. Ayeuna mah kieu we apana? Kumaha cing pek caritakeun ka bapa? Si Sarmi eureunkeun pikeun gantina neangan deui. Bapek kok atuh ku sorangan. Si Sarmi eureunkeun tapi pikeun gantina kudu bisa neangan sorangan. Sebab apa teh geus bosen 4 kali neangan pembantu tapi teu anu kapake. Kabeh matak ribut, matak pasea. Taku lantaran kitu bapak geus tepi ka dieu we, moal sakali-kali deui neangan pembantu. Sabab tara kapake wae atuh da. Buwati ngahulang. Manehna bingung ari dititukeun mah sabab karasa neangan pagawe teh henteu gampang. Bareto kungsi ngalaman sakali meunang pagawe nu katempona bageur jeung satia. Tapi dina hiji mangsa basa ditinggalkeun sorangan di imah manehna kabur bari ngarincid perhiasan nu meunang ngabongkar tina lomari. Ti harita Buwati kapok tara kumawani milih pagawe sacara samarangan nya masrahkeun ka salakina pikeun neangan eta pagawe. Nah kalah ka ngahuleng. Satuju atawa henteu? Sok putuskeun ayeuna sakalian ngarah teu matak jadi pasea. Era ku barudak jeung matak goreng balukarna mun terus-terusan kieu mah. Suganda nanya deui sabab hatena geus jengkel hayang geura meunang putusan. Apana ulah waka aya nepi ka dinya mah ayeuna mah kieu atunya. Si Sarmi tetep sina digawe di urang ngan bapak kudu bisa ngawatesan diri. Sangkan teu ngogo teuing ka manehna. Pokona mah bisi engke nyaluntang apalah. Jeung dia ulah dianteur teuing ka hayangna. Bisi kawas ayeuna apaan
Ayeuna ge kabuktian anak kieu ye janji poe Salasa datang. Wayah kieu can mol-mol. Ieu teh hiji bukti ieu teh. Yen si Sarmi teh geus mimiti ngalunyak. Teu ngahargaan kadunungan, nganggap enteng kana janji jeung ucapan. Bus bisa para mitra sadaya. Buati jiga nu bener-bener sadar tapi keukeuh ngagogoreng jeung nyalahkeun Bisarmi. Ku teu datangna harita teh dijieun alat pikeun ngalelepkeun sangkan salakina cecep ka Bisarmi. Tapi sugana lain budak leutik manehna teu narima kitu bae kana kahayang pamajikanana. Ya ibuna, lamun butuh keneh ku tanaga batur. Ulah loba aturan anu teu puguh atuh jeung diulah langsung nibankeun vonis yen manehna teh salah. Sabab cantang tu eta teh. Cantang tu kitu kieuna buat teuing teu datang ayeuna teh aya halangan, aya kaperluan sejen nu teu bisa dituna-tuna. Atawa naon nu sipatna ngadadak bari jeung penting. Sabab hirup kumuhna manusia teh loba raehanana, teu bisa sakahayang. Ayeuna urang miharep kitu buktina sok ieu. Ari sabab manusia ngan sakadar boga kahayang jeung rencana sedengkeun nu ngalaksanakeun mah angin Allah. Tah kulantaran kitu teu datang Nabi Sarmi poe ieu teh ulah dijadikeun hiji alasan pikeun nyalahkeun manehanana sagemlengna. Memang geus nyalahan tina janji. Eta teh goreng kasebutna, tapi ulah waka nuduh secara naon teh keras. Kudu kanyahoan heula alesanana. Mun alesanana kaharti ku akal, urang kudu narima kana pembelaan dirina. Mun teu kaharti memang bisa dianggap hiji kasalahan. Tah kitu kahayang bapa mah. Jadi urang teh kudu titih rintih, hartina mah ulah gerdedas gedebug lah kitu tah. Bahaya ka hareupna. Buati jebi. Hatena ngageremet deui lantaran salakina meuni keukeuh ngabela jeung mangunangkeun Bisarmi. Sedengkeun manehna sorangan asa diperangan, asa dilawan bae pamadeganana. Buati keheuleun pisan tapi teu bisa naon-naon sabab salakina dianggap gurat batu. Ajeun teuing atuh ari kitu pek lah, kumaha apana we? Pokona mah asa rumah tangga tetep lancar, pagawean bisa dijalankeun ku si Sarmi. Ngan lamun si Sarmi nyieun kasalahan anu matak ngarugikeun, apana kudu tanggung jawab. Cek Buati jiga nu nyungkun. Hatena mah tetep teu ridho mun si Sarmi digawe keneh di manehanana. Ulah make syarat jeung tungtungan nu tadi atuh tungtutan tadi oge. Sabab urang teh geus jelas-jelas ngabutuhkeun ku tanaga batur. Kudu bruk-brak we ulah make emel-emel nu matak bang balu jadi bang balu. Mun suka keneh pake, mun teu suka eureunkeun. Sabab cuma dipage ari matik jadi bang balu kana hate mah. Kaberat-berat mikiranna nu kitu patut barina oge. Lah beda geus kaedanan mah. Dikitu dikieu ge keukeuh we mihak ka ditu meuni pageuh mangunangkeun si Sarmi teh nya. Kajian lah moal pipiluan kami mah kawinna sakalian atuh ka ditu teh kudu di kikituan. Heab hate Suganda meuni asa kareram ku seuneu. Tina wahing ku jengkel ngadengi omongan pamajikan kitu sabab teu rumasa boga pikiran anu sakitu gorengna. Nyaah ka Bisarmi teh lain make dadasar bogoh tapi nyaah bener-bener nyaah salaku hiji dunungan ka pagawena. Pangna nyaah teh lantaran Bisarmi henteu aya codeka. Pagawean kapake jeung pujieun wajar mun hiji dunungan muji jeung mikanyaah ka pagawe anu hade. Tapi kumaha para wargi sikepna Buati. Buati beda pisan pamadegan sikep salakina teh kituna disangka nu lain-lain. Kalah ka matak nyeri hate jadi goreng sangka. Ibuna dengekeun nya Suganda kekerot bakat ku amak. Tadi ge keur ngadengekeun rek ngomong naon deui atuh apana teh? Yeuh. Apa teh lain budak leutik, moal milampah anu sakitu ngacona. Ulah gagabah nyarita teh kudu make jeung ungang-ungang. Nah dikira apa teh anjing jarian, nusok leletak di mana meni. Sing mikir atuh da apa ge boga harga diri, jeung boga panggeran. Yeuh, boga panggeran. Boga cecekelan hirup, moal sangeunahna dina ngalampahkeun naon-naon. Kami manyaah ka si Sarmi teh lain hartina bogoh, lain hartina kaedanan. Wajar we hiji dunungan lamun mikanyaah ka pagawean anu hade, nu taya cawadeunana. Tang tuh salilana ge bener da taya cawadeun. Sabab ari jelema nu dipikar resep mana jan aya kasalahan ge moal katempo. Nu katempo teh hadina wungkul, nyengcelak. Buarti teu eleh omong. Lamun pamadegan ibuna kitu nah kumaha ceuk ka panempo ibuna? Si Sarmi teh jelema hade atawa jelema goreng? Kumaha hasil pagaweanana? Memang ari nguji kana pagawean mah hade.
Taya kacawadna, tapi kalakuan jeung sikap cantang tu. Buktina ayeuna geus jalir tina janji. Pan ieu teh lengkahmu ngaran tina kesalahan anu bisa katempo ku urang. Jawab Buwati tetep malih deui ka tukang. Ku teu datangna Sarmi teh dijieun sisina kelan keur nyalahkeunana. Teu merenah atuh. Teu merenah teu adil jeung gagabah. Lamun nili kalakuan hiji jalma tina salawu pawungkul henteu meunteun jalma teh kudu ditempo tina sagala widang. Sabab tara aya jelema nu bener salilana, da jelema mah atuh lain malaikat, jeung lain setan. Bener wae moal, salah wae nya kitu keneh moal. Hiji-hijina pakarang pikeun ngarapihkeun eta dua masalah nyatana kudu silih hampura jeung kawijaksanaan. Nah dikira diri urang tara salah? Nah dikira diri urang moal ngalaman salah? Ulah kitu ibuna, meunteun hiji jalma teh nu dibarengan ku hate ceceub. Memang moal bener, moal adil. Sabab nu katemponan salahna wungkul. Ari meunteun bari jeung ewa mah. Nya, mun meunteun dibarengan ku hate bogoh nu alusna wungkul nu katempo teh dan nu gorengna mah dianggap eueuh kasilep. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Nah, kadinya deui atuh ngomong teh. Jangan samet dinya pikiran ibu teh teu kapikir jalan sejen. Pikeun ngarengsekeun masalah ieu. Sugana bener-bener ambek. Ayeuna mah teu bisa ditahan deui amarahna beungeut katara geuneuk huntu kekerot. Panon molotot ka Buwati nu sarua ngagidir nafsu. Geus lah, teu kudu diteruskeun bari oge masalah ieu mah. Moal rengse sabab apana keukeuh ngabela si Sarmi. Buwati ngajengkat ini. Ka kamarna blug ngabebeutkeun maneh kana kasur. Babaniam babadamian buntu ngabuntut bangkong taya pisan hasilna estuning ngabuntut bangkong teh matak jengkel para wargi. Sugana ngahuleng sorangan. Diuk dina korsi asa teu napak. Hate panas jeung keheul kanu jadi pamajikan. Nu sipatna teu robah-robah ti bareto, Suganda ngarasa bingung sabab teu tega ari kudu nyalahkeun Sarmi mah. Nu teu salah. Sabab bener teu bisa dicampurkeun jeung salah. Tapi oge teu bisa dipisahkeun salila babarengan, bareng tapi teu campur. Ieu para mitra lenyepan. Bener para mitra sadaya, teu bisa dicampurkeun jeung salah. Tapi teu bisa disapisahkeun salilana babarengan cenah. Tapi bener jeung salah tara campur gitu para mitra. Kacida teuing boga pamajikan teh. Adat pangadatan teu leungit-leungit. Na kudu kumaha ngomong ngameanana. Kudu kunaon ngawaranan, da moal aya tungtungna atuh ari kieu we salilana mah. Jeung deui aing teu tega mun kudu nyalahkeun anu bener mah sarta teu werat mun kudu ngabela anu salah mah. Najan deungeun-deungeun ari bener mah wajib dibela. Najan pamajikan ari salah mah taya rugi namun diperangan pamadeganana. Tapi balukarna jadi kieu yeuh kudu kumaha ngarengsekeunana nya. Da eta ngadak-ngadak si Sarmi ge teu datang atuna aya naon atunya make jeung teu datang dina waktuna ieu teh. Lah nyiar-nyiar pi omongan wungkul hirup teh. Sugana ukur bisa ngurutan dada, meper amarah bari ngarahu. Sangkan teu kateterusan tapi dina hatena mah keukeuh bae nyangkaruk hiji kakeheul kanu jadi pamajikan. Sabab kajadian kitu teh lain ngan sakali dua kali, tapi geus sababaraha kali pembantu rumah tangga teh para mitra nu geus ngalaman digawe di dinya rupa-rupa sipatanana. Rupa-rupa kahayangna jeung rupa-rupa sikepna. Ayeuna aya Sarmi ku Sugana kapake pisan sabab anak-anakna jiga nu apet jeung narurut. Da puguh Sarmi memang nyaah ka barudak bari pinuh ku tanggung jawab. Da ieu nu ngajadikeun Sugana berat ka Sarmi nyaah ka anak nu ku indungna pituin kurang kaurus. Kaayaan teh para mitra beuki peuting di luar kacida jempling. Langit-langit ngadadak reueuk taya bentang nu temong jiga rek ancan sacur-cureun hujan. Kawas nu milu sedih jeung bingung ka Sugana nu keur dilingkung ku kabingung. Diudag-udagu ka susah balas mikiran Buwati anu sikepna matak jengkel. Tungtungna Sugana asup ka kamarna goledag ngagoler dina kasur. Nu dimaksud mah rek sare sangkan hatena teu panas teuing. Tapi dipake ngagoler teh kalah kabeuki parna. Rupa-rupa pikiran jeung sawangan ngaganggu kana uteukna. Atuh akhirna mah ngorejat deui hudang gek diuk bari melong kana lalangit kamar nganteur lamunan. Kocapkeun indungna,
Apunten kocapkeun isukna Suganda geus hudang sarta tuluy pak-pikpok digawe sorangan. Lantaran Buwati jadi punung, sagala embung nyabak kawas nu ngahajaneangan gara-gara pipaseaeun. Tapi Suganda teu saruana pamajikan anu kitu petateh diantep sakalian. Sadengkeun masak di dapur kapaksa, anakna nu digawe ti subuh keneh memeh sakola teh geus digawe heula. Pukul 7 Suganda init ka kantorna, Eni ka sakola, initna bareng jeung adina nu sakolana di SD kene. Di imah kariduaan nyatana Buwati jeung anakna nu pangleutikna alias si bungsu. Sabada salakina miang kapagawean Buwati ka karabijil. Gek diuk dina kursi nu aya di tepas nempokeun anakna nu keur ulin dina teras. Ngeyong-ngeyong boneka kawas nu ngabeberah maneh da eueuh nu mawa ulin. Aya indung ge asa eueuh jelema sabab leuwih nyaah keneh Bisarmi tibatan indung tegesna. Yati ka dieu geulis? Ibuna nyalukan anakna bari ngagupayan kawas nu ngarasa keung. Asa eueuh batur paku kumaha tapi aneh. Yati teu nyampeurkeun ka indungna ukur ngareret ku juru panon. Budak teh ngarti indung bapana keur perang, teu wani ngaganggu, malah mah hatena ngarep-ngarep Sarmi sok gancang datang anu sok ngurus manehna sore isu. Kunaon hidup teh Yat? Nah teu ngadangu geuning di sauran ku ibu. Rada keheul indungna teh lantaran asa dipalire kuno jadi anak. Nuju ameng yatim mah Bu, ceuk budak bari tuluy teu ngareret-reret acan. Nya ka dieu heula sakedap geus sok ka dieu. Yati nyampeurkeun bangun usieun da tadi ge indungna nyentak. Gek Yati diuk di jeureun indungna. Para mitra sadaya ngahuleng bari nangkep boneka, budak teh teu boga panyalindungan batin. Aya gigireun indung asa rek manggih katugenah sabab asa teu diperhatikeun. Nyarios naon Bapak ka Yati? Buwarti ngaharewos jiga nu nya-nyaah jeung deudeu. Tapi Yati bangun bingung teu wani ngajawab, manehna ukur gideug bari ngareret sakedeung, luk deui tungkul. Ulah asa-asa da ibu ge moal naon-naon sok, moal sawis-wis nyarios naon Bapak teh? Sur apa Yati ulah tepi teuing ameng margi teu aya nu ngajagi beli cilaka. Mung sakitu Bu, jawab Yati semunu sieun ku indung. Buwati ngarahuh narik napas panjang, panon mencerong ka jalan kawas aya nu didagoan. Kaayaan beuki beurang panon poe nyarelek beuki luhur. Malah teras ge geus kapoyanan, Buwati bangun anu sungkan rumingkang ti isuk keneh. Teu daek incah ngajentul diuk di hareup bari ngalamun ngumbar lamun. Para mitra kaum dangu, kira-kira wanci pukul 10 kurunyung aya nu datang, horeng teh Sarmi. Nu kakara datang harita sabab teu tega ningalkeun anakna nu gering. Ayeuna mah rada meningan anakna teh. Sarta Rojali daek ditinggalkeun, Sarmi elat 2 poe tina jangjina. Hal ieu teh matak nimulkeun amarah pikeun Buwati. Atuh basa Sarmi asup ka pakarangan, panon Buwati meuni molohok, molotot bakat ku amot. Geus sayang geuragan gantawang we nyarekan tapi can waka ngomong naon-naon. Ukur jamot rot bari kekerot sedengkeun Sarmi. Saeutik teu boga sangkaan yen manehna bakal narima panyarekan ti dununganana. Seleuneu ka hareupeun Buwati brek deku tuluy nyarita leuleuy. Hatur punten juragan, sim abdi teh rumaos lepat. Teu tigin kana janji sulaya tina kapalaya agan. Abdi teh nemeh tiasa ka dieu ayeuna magipun anak udu repot. Kitu ceuk Bisarmi. Langsung tamada kadunungan sabab ngarumasakeun yen manehna salah. Tapi Buwarti teu buru-buru nemalan kalah kamureleng kana beungeut Bisarmi. Kawas ucing neuleuburit. Bisarmi jadi samar polah manehna ngeluk tungkul bangun ajri. Teu wani neuteup kadununganana diuk asa teu napak jajantung ratug tutunggulan jeung hate sesebelakan. Bisarmi geus ngarti yen dununganana bendu, sabab manehna teu nyumponan janji pasini. Lila-lila pok Buwarti nyarita. Tegeug jeung kasar pikasediheun pikeun Bisarmi. Sarmi, maneh geus mimiti nemongkeun sikep nu kurang hade ka kami teh. Kakara ge 4 bulan digawe di dieu geus mimiti nyaluntangnya jeung ngahina kadunungan. Kasalahan mah teh gede, susah pikeun ngahampurana. Kebeg Bisarmi ngarejag bakat kureuwas. Rei ceulina euceuy jajantung ratug hate pating seredet. Bibir ngageter rek nyarita bet hese pikeun hese pisan pok kalah kamolohok ka Buwati nu molotot. Kadengen teh sia Sarmi? Kalah kamolohok sia teh. Kakupinggan leres pisan abdi teh lepat.
Rumaos teu tijin kana janji. Ari kawit nama sanggem dongkap dinten Salasa nanging dinten Kemis. Nembe tiasa ka dieu. Hapunten we juragan sanes ngahaja sanes ngamomorekeun kana janji nanging aya halangan. Anu mawi pun anak teh udur. Ceuk Bisarmi. Teu cukup sakitu. Aya keneh kasalahan maneh nu leuwih gede. Leresan mana lepatna teh agan mugi kersa nuduhkeun we nu lepatna. Supados tiasa ngarobih kalepatanana. Bisarmi panasaran. Hayang nyaho kana kasalahan dirina nu teu karasa ku manehanana. Pikiran we ku sorangan barina oge da geus kolot maneh teh. Mata geus boga anak ge. Geus teu kudu ngomong deui. Geura digawe anggur ka ditu, parabot kalotor menina lamru. Buruan barala. Teras bayedug can dipel. Jung geura digawe ka ditu. Buwarti geus mimiti nemongkeun sikepna nu goreng. Nu matak nganyerikeun ka pagawena. Untung ningang di Bisarmi sabar jeung gede hampura. Sabab ngarumasakeun yen dirina pagawe nu boga kawajiban pikeun ngajalankeun sakabeh pagawean. Oge geus wajar munarima parentah. Unyuk sumangga agan sejadi estokeun pisan ku abdi. Bisarmi teu loba pikir tuluy cengkat. Lalaunan sub ka dapur tuluy digawe. Teu mikirkeun eusi beuteung padahal mah kacida laparna kawantu indit ti imahna subuh keneh. Dahayang isu keneh datang ka Bandung. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Jigana bae samara kahirupan geus loba nu karasa ku Bisarmi. Amis asina geus kapanggih pait peuheurna kaalaman. Hal ieu teh geus dilenyepan ku Bisarmi ti samemehna. Atuh teu reuwas teuing manggih pait jeung peuheur teh sabab geus teteg hate kuat tekad yen rek digawe pikeun neangan pangupa jiwa sok sanajan kudu ngalaman pait oge. Kocapkeun Buwati para wargi, harita teh tetep diu keneh dina korsi ditepas. Hatena kalah kabeuki ngageremet amek ka Sarmi, nu dianggap namang rupa hiji kasakit nu napal dina kulawarga manehna. Ari sabab Buwati tetep boga sangkaan yen salakina naksir ka babu, bogoh ka pagawena. Ari para wargi sadaya, Yati kacida atoheunana nempo Sarmi datang teh. Basa Bisarmi asup ka dapur manehna lumpat nyampeurkeun tuluy muntang kana leungeunna. Sarmi ngaraneg digawena tuluy ngobrol heula jeung Yati. Hal ieu teh teu kanyahoan ku Buwati mah. Da memang para mitra sadaya jauh pernahna ti dapur katepas. Buwati harita keur mikir-mikir piakaleun sangkan bisa ngaluarkeun Sarmi bari jeung aya alesan nu kuat. Jigana mun lila-lila si Sarmi aya di dieu hate aing moal tentrem. Sabab jadi bang baluh we kana hate kacida beratna. Mata ngageremet beurang jeung peuting teh. Tapi kumaha carana ngabijilkeunana nya jeung deui saha pigantieunana mun manehna dieureunkeun. Ah susah eueuh piliheun barina oge, cek hate Buwati bari ngusap dada. Panon melong ka pakarangan neuteup ku kupu anu kakeleperan milihan kembang. Akhirna Buwati meunang putusan yang tetep ngagawekeun si Sarmi di imahna. Tapi gaji narek diturunkeun moal jiga nu enggeus-enggeus, ari alesanana rek ngagunakeun kasalahan Sarmi nu cikeneh dilampahkeun. Waktosna kabujeng see para mitra sadaya.